Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana. Boh anu caketna, boh anu tepihna, pon kitu di anu nuju ngaranglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta nuju mitemeyan carita enggal, carita silat romantis. Benten sareng anu parantos kalangkung, aya nu kalangkung mah carita silat anu ngandung misteri. Tadina ieu carios anu judulna Galura Asmara ngalalakonkeun deui Wisnu Kamandaka dina seri katilu, nyaeta dina carita silat romantis. Ta saupamina ayeuna episode 1 episode 2 teu acan aya silatna nya teu acan eta tarungna margi Wisnu Kamandakana teu acan pepenak sareng musuhna. Ke dina episode katilu ngawitan aya rame-rame garlut deui nya. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, beri patepang sareng kabagjaan, sareng kamuliaan lahir tumekaning batin. Dina dinten ieu teh masih simkuring masih neraskeun hanca anu katuna kamari nyaeta nyario dina judul carios Galura Asmara. Tabilih dina ieu carios aya nu kasabit nami, aya nu kasebat tempat panglinggihan. Hapunten anu kasuhunnya teu aya maksad simkuring saja nyebatkeun jenengan sarira. Eta mah mung kaleresan jenengan salira pangenten aya nu sami sareng dina ieu carios. Kalaan ieu carios inspirasina atanapi teh makna nyanak dina kajantenan nyata. Pamugi tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbeberahmana kanggo ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astu namasidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Galura Asmara bagian kedua karyana Endang S. Argayuda. Wisnu Kamandaka di rantau panjangna ukur 3 poe. Sanggeus sanuk-sanuk papelaku kakulawargana Samadyasin
manehna indit deui ninggalkeun ranto panjang. Memeh Jung Wisnu ngarangkul ka sabadiatin oge ka bojona. Da ceuk pikirna ira teuing bakal bisa petepung deui. Wisnu teu pohoeun tunda talatah jang Siti Jawariah. Sabab ku manehna langsung mah teu tegaeun. Tujuan Wisnu ninggalkeun ranto panjang rek ulin heula ka babaturanana anu cenah matuh di Sarolangun. Naik bus Wisnu teh. Sabab rantau panjang mah liliwatan bus anu rek ka Padang atawa sebalikna. Sanggeus ngaliwatan kota Bangko, Wisnu minta turun di simpang 3 Sarolangun. Sabab bus mah mengkolna ka Katuhu muru Pulau Jawa. Sedang manehna mah rek ka kota Sarolangun. Jadi mengkolna ka Kenca. Bari nungguan bus anu ngaliwat ka Sarolangun, Wisnu eureun heula di warung anu teu jauh ti simpang 3. Maksudna rek ngadon sarapan. Sabab tadi di rantau panjang miangna isuk-isuk keneh can keburu sarapan. Kebeneran di eta warung nyadiakeun cikopi jeung lontong Padang karesepna. Bu, punten cikopi sareng lontong Padangna saporsi. Wisnu kamandaka langsung pesan lontong Padang jeung cikopina. Kebeneran warungna sepi keneh. Mangga ujang ke antosan sakedap. Ibu warung tuluy nyadiakeun lontong Padang samangkok laju disodorkeun ka Wisnu kamandaka. Atur nuhun ibu. Bari narima eta mangkok anu diisi lontong Padang, Wisnu nganuhunkeun ka ibu warung. Ari ujang teh bade ka mana? Enjing keneh tos aya di palih dieu. Sarengna deui ujang mah siga sanes urang bae dieu. Ibu warung ngajak cumerita ka Wisnu, pedah ka kana tepung harita. Jeungna deui Wisnu teh beda jeung urang dinya. Lentongna adab tur di barung kurang kusopan alus pamulu. Sim kuring bade ka Sarolangun. Seja nepangan rencangan papada urang Sunda. Wisnu ngajak ka si ibu warung nyaritakeun tujuanana. Sabab si ibu warung teh kacida darehdehna. Wisnu kamandaka jadi resepkeun kana pengakuan si ibu warung. Oh, janten ujang teh urang Sunda. Pahingan atuh benten sareng urang dieu. Si ibu warung maneh curinghak. Barang apaleun jan ieu anu jala jajan teh mangrupakeun urang Sunda. Ceuk pikirna paingan budi perangina matak pikayung-yuneun. Da urang dinya mah ngomong oge songong siga anu ngajak pasea. Naon bentenna ibu? Wisnu kamandaka ngarasa heran ku kecap-kecap si ibu warung. Naha naon anu bedana? Urang dieu mah kasar garihal, tara aya sopan santun, mun nyarita siga anu ngajak pasea. Tapi ujang mah benten, nyarios dibarengan ku sopan santun, budi parangi matak pikayung-yuneun. Numawi ibu mah ti tadi oge yakin, ujang teh pasti urang Sunda. Si ibu warung geus nyangka yen jalma nu jajan ka manehna teh pasti urang Sunda. Sabab geus kakoncara urang Sunda mah sopan santun ka papada jalma. Ibu masuk ka lalangkungan siga anu sok tepang we sareng urang Sunda. Wisnu nyerengeh, manehna kagugueun ku kecap-kecap ibu warung anu ngalem ka urang Sunda. Dasanya sakanya Wisnu oge urang beh rantau panjang Bangko jeung sabudeuna nama ngaromongna teh tara make adab, tara jeung sopan santun, reka kolot, reka sapantaranana ngomong teh angger kasar garihal. Ari ujang, ibu oge urang Sunda, mung tos lami bubuara di palih dieu. Si ibu warung anu tadi nggunakeun basa iyoh, jadi robah ngagunakeun basa Sunda. Budi parangina siga anu ngamuka bunga
sigana peda tepung jeung papada urang Sunda. Cikopi hideung tontong padang kebulda ngeringkeun di lelembutan Wisnu anu tadi jauh lumantung. Kabawa ku obrolan jeung tukang warung sabab jadi ngeringkeun dirina ka lemah caina ka tanah Sunda. Cek dengan Wisnu ngaragamang kena cangkir. Tapi cangge ka uyup ngadadak aya sada sora anu ngajeblug terik pisan. Disusul ku nu ting jererit. Gilek awak Wisnu malikal basora tadi. Breh di jalan raya teh jauh ti warung kopi aya 2 motor ngagogoler. Jalmana ngajaloprak teu walakaya. Corelat Wisnu kamandako ku molebat muru anu kacilakaan. Barang nepi anu saurang mah ngorejat hudang bari langsung ngabelenyang deui dina motorna muru ka kota. Tinggal saurang budak rumaja keur ngalempreh teu jauh tina motorna. Barang ku Wisnu diragap rek dihudangkeun bet ngagoak nahan ka nyeri. Aduh nyeri. Budak teh ngajerit tarik pisan. Bari langsung nanggei leungeunna. Ari ditempok ku Wisnu, horeng leungeun eta budak teh potong lebah pi geulangna. Euleuh Ujang, pananganana geuning potong, cicing tong seur usik urang lereskeun. Wisnu teu cicingeun. Eta budak teh langsung digenjang dibawa ka sisi jalan. Terus luak leuk sugan aya nu bisa dipentaan tulung. Kabeneran aya si ibu warung keur nangtung gigireun Wisnu. Bu, kagungan tiung atanapi sinjang anu tos teu kaanggo. Ieu kanggo meungkeut panangan anu potong bade dilereskeun. Wisnu kamandakan minta tulung ka si ibu warung. Susuganan bogaeun samping kebat anu geus teu kapake. Aya Ujang ke antosan. Urang candak heula. Si ibu warung gura-giru asup ka warungna. Tepat lila geus jalo deui mawa samping kebat layu sekar. Hade keneh dipake eta samping teh. Tapi manehna oge hayang ngenulungan anu kacilakaan. Bakuna katajieun ku Wisnu kamandaka anu rela nulungan jalma anu kacilakaan. Samping kebatnya diberewekeun ku Wisnu jadi sababaraha bagian. Saterusna Wisnu nyokot sisirihan papan anu kebenaran aya ngagoler deket warung. Laju leungeun budak anu potong teh dibatek di lelempeng. Saterusna digepit ku papan luhur handap. Sanggeus kitu eta papan teh dibeulitan samping kebat anu meunang ngaberewekeun. Sesana dipake pangais dengan anu pontong. Kumaha Ujang nyeri keneh? Sanggeus beres diropea Wisnu tumanya ka budak anu ditulunganana. Kalayan eta budak teh langsung dihudangkeun, didiukeun dina bangku anu paranti jajan di eta warung. Saterusna Wisnu kamandaka ngahudangkeun motor eta budak anu masih ngagogoler. Laju ditangtungkeun di hareupeun warung. Punten ngaseula sakedap para wargi. Teu sanes sakantenan si kuring sejang ngiri ngemutan ka para wargi anu karasa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teu sanes supaya di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios.
tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga para wargi ieu carios urang lajengkeun. Henteu siga tadi ayeuna mah ukurnya nyautan. Hatur nuhun Kang tos nulungan abdi. Budak teh hideung najan bari muringis nahan ka nyeri. Teu pohoeun ngucapkeun nuhun ka nulunganana. Ka Wisnu Kamandaka. Sami-sami Ujang. Wisnu nembalan carita budak anu ditulunganana. Bari leungeunna ngusapan tongong eta budak. Eta budak teh umurna paling karek 12 tahun. Can loba anu beugeun motor, tapi ieu budak geus bisaeun mawa motor. Tapi kumaha abdi uih Kang, luk budak teh tungkul, cipanonna ting kercelak antukna hing we ceulik. Geus tong ceurik Ujang, naam ku akang dijajabkeun. Ke akang rek mayar kopi heula. Wisnu karunyeun ka eta budak. Ku kituna sanggeus mayar cikopi jeung lontong Padang, biur Wisnu Kamandaka nganterkeun budak anu cilaka tea. Mapai jalan leutik nembus leuweung geledegan anu harieum cakueum pika keungeun. Si Ujang anu kacilakaan nangkep tonggong Wisnu ku leungeun sabeulah, bari humarurung. Keur ngabareuhan sigana mah. Kira aya kana sajamna nyorang leuweung, sorog antukna maka hiji mah panggung. Imah nenggang di kururing leuweung karet anu geus jarangkung. Reg Wisnu ngeureunkeun motorna. Da dibejaan ku eta budak, yen eta imah teh imah manehna. Motor disimpen da baburuan, laju panon Wisnu raratret ka suling tempat nitenan alam anu sepi tingklim. Betaya sesaha, rehe simpe lir di alam impian. Teu panutup Wisnu mancok ka pelebah pantok sugan aya mukakeun, tapi anger suwung siga anu teu aya sasaha. Lengkah-lengkah Wisnu Kamandaka netean undak tangga dibarengan ku budak anu cilaka tadi, bari nanangeui leungeunna anu potong. Lengkah-lengkah Wisnu beuki luhur, beuki deukeut kana lawang. Tapi di jero imah anger jempling, taya sura jalma saurang-urang acan. Reket, gerot, panto didorong ku Wisnu lalaunan. Breh jero imah blugablag, tapi deui-deui rasa hemeng Wisnu Kamandaka minuhan pamikiranana. Bet imah anu sakitu legana teh simpe taya sasaha. Laju si Ujang rusuhan merenggon, tepatila jumerit tarik pisan. Teteh, jerit si Ujang ngociak bangun maih kareuwas, ngarenjageun Wisnu Kamandaka anu keur ngahuhuleng bakat ku hemeng. Akang ka dieu enggal tulungan teteh abdi. Budak ngagegerok ka Wisnu bari sorana matak dikawatireun. Aya naon Ujang? Srog Wisnu ka jero enggon. Breh dina palupo aya saurang awewe ngorak keur nangkarak bengkang pikawatireun. Sukuna kakejet dengan katuhunan nyekelan harigu. Nu kenca usak-usik siga neangan raweleun. Panona bural bencerik bari di banjiran Cimata. Napasna renghap ranjuga pendet. Mun kuno teu apal mah pasti disangka anu keur antar atawa sakrat awal.
ceg dengan Wisnu ngarampa bitisna. Langsung uratna ditotok bari nyalurkeun tenaga jero. Kerejet anu keur ngapranjuk teh ngarejet panonna mimiti linteuk. Trup panuteupna mancok anu aya hareupeunana siga anu kacida kagetna. Wisnu Kamandaka teu ngadaguan ditanya. Langsung ngarau eta awe ngora. Buru-buru awakna disanggigirkeun. Leungeun Wisnu langsung nyasar walikatna anu beulah katuhu. Cekluk aya urat heuras ka urut. Cerit eta wanoja teh ngajerit nyirieun. Sageus babari balikan diurut lebah walikatna, berai warugana beureum deui, napasna halon deui, korejat hudang bari curang cileung. Ujang kunaon? Geuning leungeun di ais. Najan eta wanoja masih katingali lungse, tapi buru-buru tumanya ka budak anu cilaka teh, bari panonna jiga anu kacida reuasna. Teteh Ujang kecelakaan ditabrak ku motor deui. Panangan potong. Untung aya akang ieu anu nulungan. Panglereskeun anu potong bari teras nganterkeun ka dieu. Horeng eta wanoja teh lanceukna budak anu kecelakaan. Kalayan eta budak langsung cerik bari nangkeup lanceukna. Kang, atur nuhun. Tos keur sandungan pun abdi. Oge tos nyelametkeun abdi anu nuju aya dina sakaratul maut. Duka kumaha nasib abdi pamit teu kabujang ditulungan ku salira. Pangalinggih Kang. Najan bari ceuleuh manehna nembrakeun rasa katumarima kana pitulungna Wisnu Kamandaka. Emeh ngajawab paneuteuk Wisnu Kamandaka ngandun euntreub ka lebah waruga anu karek leupas tina bahaya. Katajieun ku budi parangina keserem-serem ku geulisna anu lain populasan. Awak jangkung lenjang, pakulitan semu hejo carulang. Raraina ngadun seureuh. Dipapaes ku alisna anu ngajeler pae. Irung mancung. Rambutna gomplok hideung galing muntang. Sami-sami nyai atur nuhun oge. Wisnu Kamandaka najan bari arap eueup antukna ngajawab Nyi Mojang di barung rasa hate anu ngadadak ting sarblak. Gek Wisnu diuk dina permadani warna hejo anu ngampar di ruang tengah ngarungkup palupuh. Si Ujang diuk pikireun Wisnu bari terus nyakelan leungeunna. Ramo-ramona mimiti tembong barareuh. Ari Nyi Mojang ngoloyong ka pawon, siga teh riuk-riuk anu tas gering parna. Padahal tadi masih anu rek sahos-hoseun. Teu pati lila sor cikopi jeung goreng cau di tipungan. Bari nyurup cikopi, panon Wisnu mindeng maling leret kanu keur kaprak-keprak di pawon. Asa aya anu koler simar dina jero hatena. Jajantuna ngadadak teu puguh endagna. Siga-siga anu keur kapigandrung. Ujang, ari teteh kunaon bet ngalaman seperti tadi? Wisnu Kamandaka tumanya kabudakan ditulungan ku manehna. Sebab tetehna tadi siga anu deuk saos-saoseun wae maot. Puguh teteh teh panyawat asmana nuju kumat parna pisan. Tah tadi teh abdi bade ngageuleuh obat ke apotek kanggo teteh. Ari seug kalah ngadon cilaka. Pamisareatna teu kabujang ditulungan ku akang mah duka ting kumaha nasib teteh. Hatur nuhun Kang. Si Ujang cumarita dumareuda bari deui-deui nganuhunkeun ka Wisnu Kamandaka. Kang tuang heula engke ngobrol mah diteraskeun deui parantos tuang. Nyi Mojang maksani tadahar bari song nundaan kadaharan. Brak atuh Wisnu teh dahar bareng jeung si Ujang oge jeung tetehna. Keur mah Wisnu teh can kararabana naon. Tadi lontong padangna can kadahar. Kaburu nulungan anu cilaka. Bakat kulapar Wisnu daharna kacida ponyona. Geus teu inget di kaera.
ke rumah nu boga imahna kacida somehna tepi kaeraeun. Sanggeus reng sedahar terus ngobrol deui bari ngariung tiluan. Nyai, naha anom keneh po tos janten randa aya naon? Wisnu kamandaka panasaraneun ku Nyi Mojang, pedah tadi cek adina majar cenah tetehna teh rarandaan geus heubeul. Tos nasib abdi wae panginten kedah kieu Kang. Nyi Mojang ukur ngajab saperluna siga aya nu disumput salindungkeun. Sanggeus ngomong kitu, luk sirahna ngeluk alum dumareuda. Laju tina juru-juru panonna aya nu celuk-celak maseuhan lahunanana. Muhun ari lumpat ka dinya nama. Tapi anu dimaksud ku akang teh sabab musababna. Pedah anom keneh bari geulis betiasa janten randa. Wisnu terus terlepek ka Nyi Mojang, sabab aneheun ku kaayaan. Ceuk syariat mah asa piraku make kudu darandaan. Sabab sasalakina anu tega miceun wanoja anu sakitu geulisna. Bari budi pangarangina estu matak kayungyun. Kapan kapungkur teh pun bapa tidak mangwales. Ari pun biang parantos ngantunkeun. Janten teu aya anu ngurus. Ari salaki keukeuh ngajak ngalik kanu tebih teu saya diajak badami. Nya antukna salaki teh bendu piwarang milih bade hirup sareng bapa atanapi sareng salaki. Saurna teh abdi milih anu janten bapa. Nyi Mojang cumarita kalian daria cipanona beuki juuh. Sirahna maksakeun ngararet ka Wisnu Kamandaka. Teu panon anu baseuh ku Cimata teh neuteub Wisnu lelebnaker. Ku soleh diri anjeun Nyai asa nguping carios dina zaman Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Aya wanoja soleh ngabakti ka ramana taya pupulasan. Akhirna pinanggih bagja janten istri raja. Mudah-mudahan wae Nyai oge keng rahmatan sageng-agengna ti anu maha kawasa. Wisnu cumarita daria ka Nyi Mojang. Hate Wisnu katajieun ku sikep Nyi Mojang anu milih ngabakti ka bapana. Pilihan anu kacida beratna. Nu mantak batina siga anu ngageunggeui ku kapeulih. Pun para wargi rupina carus nyambung anu judulna Galur Asmara bagian kedua dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalelepatan sim kuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi ku seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.